suki marah bahaya marah bentok can angis angis ya hayang juga batur gawe pabrik kantor gawe ngual kieu aduh coba saja. Apa ini sah? Ayo nelpon kok nelpon naon nih kak? Oh, yuk, dari mana? No dari mana? Jangan nanyakan orang di mana. Nelpon deh, salam heula, uluk salam teh. Langsung jol tanya orang di mana. Oh, itu balik kalinya. Ya aja, sok di parumah. Wah enak. Oh, ya kita balikan deh. Balik. Apa itu? Kayaknya pun telepon deui. Tadi mareman teu bejakeun lah jual di pareman aya telepon deui. Naon meureunna? Halo, assalamualaikum. Tah, itu teh ucap salam dari telepon teh. Aya naon? Ke di mana, Ju? Urang keur di tanah, keur maraban entong. Oh, itu maraba entog. Oh, orang rek curhat Baitong kalinya. Tuh ka dieu we tuh rek ka dieu mah. Urang kagok kieu mereskeun lah marab carangeus. Oh, atuh urang kalinya nya. Oh, burukeun tuh rek ka dieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu we. Iya, kan. Yuk. Kak, men. Ah, kemana nih? Kela, cepat. Oh, ayo apa ya? Para bahasa nggak itu lah. Kela. Sok jadian ini. Yuk, ayo kenalan yuk didinya. Kantor maraban, yuk maraban entog, ayo mahana cantik maraban. Yuk, ayo kita maraban hayam, aduh diisuk, jedur ka penting ka ayeuna jadi maraban. Naon maneh tuh ka dieu? Urang ka dieu teh rek curhat Rek curhat naon atuh kok maneh teh? Ieu kontang nama. Ayeuna sigawean hese dieu. Ayeuna ka pabrik make duit wae. Ayeuna rek keluar kota corona cenah teh kudu di lockdown di imah. Ting kumaha ayeuna mah hirup teh sakieu kumaha pun da tawat maneh atuh sugana aya lowongan deui maneh. Ieu kok tong boroning maneh lulusan SD urang ya lulusan TK tar wae se elan bagawean mah jaban kewari mah. Ayeuna mah urang ngembangkeun bakat we. Ngalamar ka itu ka dia ge percuma. Percuma Aya ditarima kudu make duit we pantang leueuh jaman ayeuna mah. Esena mah eta kudu duit tah duit teh orang mana sih? Matak ayeuna mah kieu we urang ngembangkeun bakat juga batur atuh kudu jadi YouTuber nya. Urang ngembangkeun bakat teh anu mah bakat naon bakat care bakat bar naon pokona mah asli lah itu dikembangkeun. Keur ngopi Oh, saya keur ngopi tuh. Onsang sebeak deh ini. Tuh udah tadi urang ngopi na oge. Ari dadak mah unggul. Baru urang rek kudunan dina ya. Oh, kuduna. Tinggalin kan? Ya. Oh, porok kuduna mana mah. Tinggalin eta. Mana mah? Bayar. Di ya nyisipan dia. Hasil pilih dudukan. Dah, rumah nawe dan
enak tuh kan weekend kira kurang puji ciri Aingnya terus rek kemana maneh teh? ya ulin atuh Ulin ka mana? ulin atuh kan aya awal ternaon tadi ulinan awal ya Heeh, itu nama ya. kan lain nanti kieu si batur era kaling Naon bejat tuh? kayak duit Boga aing mah itu udah itu boga geus kumaha atuh? balah motorna we lah Motor mah aya ya, pinjam mah. Ya, pajina. ya sakanten sareng naon Sareng senang. ya geuleuh gitu naik hijau kulit Keun wae atuh. ya gimana resep tuh kuning Iya atuh. Nah, itu temu jaket ya urang teu make jaket. engko lu bikieu kan Enggak sih, gitu atuh. oh eta ya Eh, aduh, kopi beat, gitu Telah bisa keingetan Oh, si Aju boga hutang ke urang can dibayar 3 bulan gitu Teang teu nya mana enak kenaon nya Oh, pasti aya nama baya kieu mah keur marap entong. Bisa teang Ya, ayam. karena Aisyah naon ayam. Baik ini. Ayam. Nah, gitu bener ayam kan keur maraban hayam dan kanal. Cek urang pasti di dieu dalam kieu mah keur marab entong. Baik, emang rek saha? Si Ajulin. Buru ka dieu? Ya. dia Urang keur curhat di dieu, Bro. Besok buru ka dieu. Urang keur curhat ya di dieu. Dari mana ya naon le? Tadi ngaruaskeun gitu ke urang. Urang teh dieu teh keur ngopi pan nya. Urang teh keingetan, si Aju can mayar hutang 3 bulan ke urang. Astagfirullahaladzim. 3 bulan? Heeh, asli 3 bulan. Bener teh, 3 bulan. 3 bulan mah can mayar hutang ke urang. mau dan tuh Itu kumaha? kan eta mah nu 3 bulan kamari wah nginjem lagi 3 bulan kemarin. itu tah nu ayeuna encan urang nginjem deui Coba aja gua siapa? Lu sepuluh. Balik kan? Dia. Mau hutang? enggak gua aja gua edan ayo boga utang kita nu lieur ih ampun deh kan Saya mah mempengsi. Iko balik mana mayar hutang ke urang? euy can aya Buru atulah bayarlah ayeuna urang keur butuh urang di mah istri boga beas urang teh minyak urang teh geus beak sagala-gala pokona mah buru atuh please urang bayar Iya, ke we. urang. saya teh lamun minyak sembako di imah lain lompat ka urang lagi hutang saya teh lompat ka itu ka pemerintah nungguan sembako di dieu tah rek aya lain lagi hutang urang ka mah teh sabaraha euy da teu gede Lain ku kituna pan urang teh atuh meuli minyak teh pan kudu duit aneh kayak gitu nama tapi kan urang can aya atuh saya teh jeung di maneh mah lagi hutang teh euy teu nyakot tempat maneh mah berarti kan keur marah diri teh euy itu teh nyamangan duit ya atuh da itu tujuan balik orang ka imah kayak tarik tagih di tempatna ulah asal nagih teh di mana wae pokona mah aing teh hayang wae ayeuna tadi bayarna oge we da aing memboga duit mah dibayar ayeuna itu pokona mah teh hayang nyaho urang mah boga duit teh boga duit kudu aya urang mah gelap aja boga hutang saeutik oge ih masalah ku saeutik lah hutangna geus 3 bulan ieu urang teh ngaraguan teh ngaratakula dengan duit keburu atuh ke di duit tadi mana kita tuh mana lila oge sabar wa yeuh
tah aja gini sia lagi itu pira utang sakit itu wae ge ya gini aing marek ngaweukeun marab naon sakieu mayar teh kurang atuh kurang sabaran hawa tinggal ini beres 2.000 mayar hutang teh heuh atuh sesana mah da eueuh teh nyong keur di kanang itu teu mau duit sakitu-kituna sia teh jangan misalnya semuanya lah sakieu oge engka deui lah ulah balik wah ada ge utang langsung ini tuh ngopi-ngopi ulah ih kelas jangan bikin ayo nama geus hasil wae lah kerajan kurang oge euy sakieu oge alhamdulillah lah kopi geus beak coba geus sore lah balik lah bae ah gelas mantep pun dinya mana tadi teh mau motor Itu di mana motornya itu dah ente tuh merek bensin bisa tinggal pun saya motor pada apa pulang dulu dorong capek balik motor-motor ente mana mah kumaha kan hijau iya kenapa semangat lu di bawah ada selamat untuk bensin udah ya bensin kira aku kurang dulu dorong ya itu kurang balik ke lanya motor motor ente ya itu iya helikan lagi mau tangkap kurang ya untung itu bersejarah ini mas nana merasa gua butut itu aus oke kembali belanja mohon atuh minum teh mun itu nu acan sampai-sampai ngobalin sami-sami nuhun terus ah balik